Emang kemana si Komeng nah? Kan kamari ditah duaan ku Haji. Puguh komeng na ai pamanjar dicokot ai digawe aing sorangan weh ngagarap sakitu legana. Double meren gaji mah. Aya meren saker setor emok mah. Aya kayak lamun aing tembus opat angka eta ge lamun tembus dehan. Ayo masang togel menang hantu aturan nambak make setor emok isukan boga duit kalau dipakai masang togel. Lah awe teh ngecewis wae guandeng lah lain dipangyokotkeun mah aing cai nginum. Kang China diinum. Lain rewel urang mah saker isukan setor emok mana bakal budak sekolah. Bah awe teh ragab lah ngecewis wae. Ya adang tadi di sawah. Lah ya. A few moments later. Kang kopi teh. Nah, beneran das dahar ya. Ngopi anu keneh ya. Sipian. Goblok patuk. Sipian ke mana? Ulin meureun ka babaturana. Nah. Mumpung sipian eueuh kamari mah da diganggu wae ai sipian mah. Ayeuna mah sagrebegeun we hayu. Mang. Waduh si Komeng ngaganggu wae. Aing eueuh sipian sia datang dihan. Alah tulus di wae ieu mah aing. Alah. Duh. Ampura mang. Tadi nganter Adi itu berobat ke dokter. Emang kunaon ade sia? Buku kamari teh aku teh cecengklak meureunan di Haji Madit. Bawa ke dokter, bawa we ka tukang urut. Dari sawah kumaha anggeus teh mang? Anggeus aing karake balik yo. Pas peret pisan aing dahar. Mana mang Komeng pamanjar teh Haji. Isukan setor emok. Ih, puguh. Bi, kadieu teh uing teh. Pangnyotoran kin ku amang heula, toran urang. Ai sia. Nah, ayeuna mah dikeureuyeufkeun ku aing kitu. Berang-berang nih gebrageun sugan. Pina sipian bising balik. Aing keur ngeunah-ngeunah ke datang sipian dehan. Era aing kepanggih ku budak mah aing keur ngagebregeun, panggih budak, erakeun aing. Dah kumaha nya? Barang peting jemplang-jempling. Dah, nanya pode puisi teh malah apal sabari lempang ya. Barang peting jem. Sabodo dek apal-apal. Tuh, bener we budak teh. Karya ku aing diomongkeun. Balik atuh. Kita ka di pian ka dia, sia ka dieu. Ka dia. Ngan Pak. Eta si mana? Ya, geus ulin. Ulin wae atuh sia mah jaena teh. Sakola oge lain mah ngapalkeun. Eta duk tah aing ngarek ngomong ya. Mangnan Pak. Sako ieu teh tong ulin wae sakola ge. Lain mah ngapalkeun sia teh. Supaya pintar. Ya aing boga sesa duit ya urut mere kaindung maneh. Ya jeung bekal sakola. Tah. Ya, itu kan yang tadi ulah Pak. Ulah menta kaindung sia. Ini sia keur puara rusing meureun mikiran wae emok. Geuning emok kudu dipikiran Pak.
nyaho kudu di pikiran emok mah mata dia sia ke jaga kalau pas indung sia emok malulu Kan pian mah lalaki pak, emok mah wewe. Lalaki mah kudu sila kita pak. Nah, iya. sia sarwana jeung si komeng jeung teh